Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kudel Channel. Yang pasti dimana di channel Kudel Channelnya mulai di konten anu keseharian ngevlog saya gitu nya. Settingan nanon gitu nya di channel Kudel Channel mah. Oke, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Nu penting mah rezeki, namun rezeki teu bener mana gen sok telah teu bener, tapi nutup dah hidup ayeuna mah kitu tinggal namun rezeki teu bener. Sok teu bener kan hidup gen teuing tah teuing masalahku mah kudu mah ulah jadi ngaruh karena naon rezeki mah geus anu ngatur gitu kudu mah mikirna kadinya gitu nya, tapi da urang yang sok kitu sakapung mah deing dah kudu kumaha beda-beda aja mah sih Cek vlog ayeuna teh urang teh arek keur ngawur gitu nya keseharian urang pan ya. Awurna huutna ieu sampeuna sakarung badol rek teu gerede kumaha lauk di awur terus jadi gede-gede di dieu mah di awur ame tarek gede lu batuk di pluk urang dikeun pluk tuang percobaan diawurkan saja gitu bos. Iya, mobil gede ya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Loba saat jadi lauknya teu kadari saat sieunun saat geus teh halodo terus ngabedahkeun tuh mobil gede euy. Wah, mobil gede guys. Ada mobil gede guys tuh, aya nu liwat tuh, apem tah. Wow, mobil badak dah liwat tuh. Lauk teh nyampeurkeun ka masih. Beak laukna ku eta tah wae ku bayawak. Song bere sampeu lah mah gede tah. Ku berean sampeu ku aing. Di ieu mah diberian sampeu ku aing gen naon sih ngaranna teh laukkeun. Oh. Goblok laukna eueuh. Mana? Wah, bere sampeu ku aing. Bukan digogotan tak anjing siga domba sugan. Itu nu loba mah laukna nu ieu mah rada saeutik wae ting naon. Pelakana saeutik ieu mah. Da eueuh lauk ieu goblok gamarana biasana sok rame. Ker. Pada saat siga nama jadi sieunun mah jadi teu kadari siga nama. Awur. Aya batur guys, erat kasar ningan ngebut bahasa segala disebutan bahasa ngawur. Eueuh laukna euy. Lauk. Tuh geus ka ditu. Era bieu teh loba batur mah euy ngalebak kieu teh. Soalna pan ieu mah konten merebak si kerebak ngaranna anjir jadi si kerebak. Jadi hampurannya mun aya kata-kata kasar mau kaucapkeun tina lampasan abis sok teu kahaja wae kitu nya. Hampura kitu nya saaya-aya kitu nya. Sok kasebut wae kitu nya urang mah pan zaman geblek belit. Tapi henteu geblek mah bener nang mun aya kasebut hampura wae tuh. Tuh laukna geus mulai tang aya tang tuh. Laukna. Oh, aya laukna berarti teu eueuh nya aya. Aduh. Ya urang teu mandi euy ngevlog teh ieu teh. Rusuh bapak urang tuh si tayang masangkeun itu tuh. Oh, laukna ikan. Mudah-mudahan ikanna berarti sabarah bulan gen tada saat ieu teh lauk teh euy. Jadi kudu lamun diawur euy. Kudu di saat halodo geus musim halodo kudu. Halodo teh ibaratna mah cek Sunda halodo teh lamun cek Indonesia mah kemarau. Namun cek aji mah halodo kitu nya. Wow, si Mang balad urang tuh. Wah, balad urang yo. Balad urang ya ieu mah. Wow da ya. Meureun. Anjir. Anjir teh kasebut wae kitu nya. Astagfirullahaladzim. Ikan tuh, aya kacebuk hiji 2 tilu. Nah kamera masih gak saeutik nya laukna teh. Saeutik pengen 11 kilo 50 kilo pengen nya saeutik. Be aku bayawak dia mah loba ting bayawak euy. Tuh. Ini kuat ke herang ke menclang tuh. Jadi buat kalian tong poho di subscribe lah urang ngarebek teh guna-guna teh nya emang si kontennya tidak bermanfaat tapi lah kan bae lah ame aya tempoan isukan teh wah geus gede kieu keur ngawur lauk isukan teh tempoan lamun aya ka umuran keneh nya lamun teu umuran mun lain milikna kitu nya. Jadi tong loba ting lah ceceta lah loba ting loba pikiran hirup mah
hidup mah tong lobating pikiran lah kumaha hate we hayang kieu rek butut rek goreng tuturkeun kumaha teh nya tapi ulah nu goreng-goreng teh matang euy bisa ya tutung digoreng mah aduh nah ieu laukna oh si ladut itu kemana tuh si ladut beli solar oh si ladut ini teh beli solar mah nya isuk-isuk aduh kemana kau kembali oh. Di selalu ada di hati. Banyak mobil gede tuh laliwat tuh. Wah, mobil gede unggul laliwat tingerek moan pasir. Kayak mah orang ngeplog keur mawa aku sih kitu nya ka ditu sugan we alus kitu nya ngeplog balina mobil gede. Oke guys, kayaknya saya lagi naik mobil gede kayak gitu. Bahasana kasar bae urang astagfirullahaladzim. Yang sampai deh sugan bagian sampai ya mata bagian sampai lauk kan ieu mah. Oh, anjing, ala kasieun nih bere sampo mah kalabur. Dibom going na. Ah, tebuk. Raku anjing teh coba di bere sampo lah. Oke teman-teman geus biar kata-kata jeung teu ngarebak naon deui kitu nya sakieu wae ti konten urang.